Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana minal alimin wal muta'alimin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ila hadarati mu'alif hadal kitab Adhkar an-Nawawi khususon Syekh an-Nawawi wa usulihim wa furihim wa lisilsilatihim ghafarallahu lahum dunubahum wa anjili rahmata qabrahum Allah wa nafa'ana bi ulumim al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Adhkar an-Nawawi halaman 234. Paslun ari ieu eta hiji pasal. Idza aroda di mana-mana ngamaksud jalmi takbila yaddi ghairihi kana nyium leungeun salianti ieu jalma. Hingkana lamun kabuktian naon dalika itu nyium lizuhdihi karena juhudna ieu goer wa solahihi sarang solehna ieu goer au ilmihi atawa ilmuna goer au syarafihi atawa syarafi atawa mulyana ieu goer wasianatihi sarang sok ngariksana ieu goer au nahwi dalika atawa salianti ieu nu kabeh minal umuri nyatana tina pirang-pirang perkara adiniyati nu bangsa agama lam yukroh maka teu dimakruhkeun ieu nyium leungeun bal yustahabu balikta disunatkeun ieu nyium leungeun. Maksudna masih ngabahas bab sasalaman. Mung dina ieu pasal sajabana sasalaman teh urang sok nyium leungeun. Kumaha atuh hukumna nyium leungeun? Dina ieu kitab Adhkar Nawawi diterangkeun idza aroda takbila yaddi ghairihi di mana-mana jalmi ngamaksud rek nyium leungeun salianti leungeun jalmi berarti rek nyium leungeun jalmi nu diajak sasalaman. Lamun nyium nu diajak sasalaman teh ingkana dalika lamun ngamaksud nyium teh heg nu dicium leungeun teh lijuhdihi karena juhudna ya nu leungeun jalma nu rek diciumna teh karena manehna juhudna maka hukumna lam yukroh henteu dimakruhkeun bal yustahabu balikta hukumna sunat. Aya jalma juhud gitu. Naon ari ngaran juhud? Juhud sabalikna tina khirsu, sabalikna tina kada demes kana dunia. Ari juhud tina dunia. Naon ngaran juhud? Jadi ngaran juhud teh lain berarti jalma teu boga harta atau boga dunia. Ajuhdu huwa tarku yata'alaqul qalbi ala dunya. Jadi ngaran juhud teh jalma anu cumantelna hate kana dunia. Jadi hate henteu selalu cumantel kana dunia. Sok sanajan dunia na seueur, harta na seueur, tapi hate tara cumantel kana dunia eta ngaranna juhud. Contoh seperti Nabi Sulaiman hartana seueur henteu cumantel hatena kana dunia. Jadi nu ngaran juhud
teh nu penting lain berarti ulah boga dunia, silahkan dunia sing seueur, nu penting hate ulah cuman teh kana dunia. Lamun hate cuman teh kana dunia berarti lalawanan tina juhud ngaranna hirsu kada demes. Bisa jadi anu kada demes teh anu teu boga harta nya. Kumaha kitu nu teu boga harta anu balangsak beurang penting nu dipikirkeun dina hatena teh hanya dunia we. Bisa jadi gitu. Nah, jadi nu penting mah hege urang oh ieu jalma teh juhud dana teh karena kajuhudanana sesalaman jeung jalma juhud eta meunang ku urang dicium, bahkan hukumna sunat leungeunna dicium ku urang. Kadua nu meunang dicium teh wasolahihi jalma anu soleh, itunya soleh dina akhlakna tingkah lakuna, atawa nu meunang dicium teh katilu au ilmihi karena ilmuna. Rata-rata di urang geus biasa kaguru karena kangaran guru, baik itu guru di sekolah kan ilmuna atanapi guru agama ku urang dicium tangan, ta eta hukumna teu makruh, bahkan hukumna sunat nyium tangan leungeun guru karena ninggal kana ilmuna. Aw syarafihi atawa nyium leungeun teh ninggal karena kamulyaanana. Mulia manehanana, mulia dina naon, mungkin mulia karena dina agamana. Wasyanihi atawa menang nyium tangan teh karena dia anjeun manehanana teh wasyanatihi sok ngariksa ngajaga tina perbuatan naon teu wani nyieun doraka, nyieun kamaksiatan. Apik hukum ieu jalma teh tah ku urang teu nanaon eta di naon leungeunna dicium. Min umuri diniyati tegesna tina pirang-pirang urusan agama. Lam yukroh teu dimakruhkeun nyium leungeunna, bahkan hukumna sunat. Tapi sabalikna kumaha lamun lain ningali anu bieu, lain karena kasolehanana, lain ningal kana kajuhudanana, lain ningal kana ilmuna, lain ningal kana kamulyaanana, heg ningal teh nyium teh karena ka beungharanana. Beunghar padahal tar salat. Aya kan gitu. Lolobana di Indonesia mah baleunghar teh nya pada naon baroga eta tekstil rata-rata kan di luar agama Islam sok salat tara. Wa ingkana jeung lamun kabuktian ieu takbil ieu nyium teh liginaihi karena kabeungharanana ieu goer, wa dunyahu sareng dunyana ieu goer, wa surutihi jeung karena suburna ieu goer, wa sauqatihi jeung karena kagagahanana ieu goer, wa wijahatihi sareng karena komara atau darajatna ieu goer ingda ahli dunya nurutkeun ahli dunya, wa nahwi dalika jeung saumpamana nu kabeh bahwa maka ari nyium leungeunna makruhun eta hukumna makruh sadidal karohati kalawan banget makruhna. Jadi lamun nyium leungeun teh urang karena ningali jalma teh wah beunghar ieu mah cek paribasana itu buka beungharanana teh imahna bertingkat, istrina opat gitu. Beungharanana wungkul ningali dunia padahal tara daek salat. Tah nyium tanganna eta lain sunat. Tapi mah makruh, bahkan makruhna banget makruhna. Atawa nyium tanganna teh ningali dunyana. Loba hartana cek paribasana bro dijuru bro dipan to ngalayah di tengah mah loba-loba dilebak anu teu kalebok gitu. Cium tangan ka jalma teh karena ningali dunyana maka cium tanganna teh hukumna makruh teu sunat, bahkan banget makruhna. Atawa ningali kasuburanana dina haliyah dunia lain ningali dina haliyah
agama maka eta hukumna makruh. Atawa dicumta mah anda gagah ya jalma teh cek paribasana bisa ngapung padahal tara salat, atau jalma teh kuati kadek gitu mode kadukun lepus gitu nya nu tara salat nu tara mandina satahun sakali bulan bulu dungkul meureunnan. Aku urang dicum tangan nu kitu patut tah cum tanganna teh hukumna makruh. Teraskeun bahkan makruhna sadidal karohah. Waqala sareng nyarios al mutawali Imam Mutawali min ashabina ti ashaburang sadaya saur Imam Mutawali mah nyium tangan ningali karena dunia, karena kabengharan, karena dunyana, karena kagagahanana, pandangan ahli dunia lain ningali dina haliah urusan agama. Saur Imam Mutawali laya juju eta teu meunang nyium tanganna. Jadi cium tangan teh henteu meunang. Contoh misalna ya jalma teh apa kalakuanna teh tukang mabok. Itunya ngan manehna jadi pejabat. Ulah kena jadi pejabat tukang mabok, pedah loba dunyana ulah dicium tangan nu kitu mah. Itu kecuali ka para kiai, para ajengan, ustad karena urang ningali kana agama, berarti ninggal kana ilmuna. Tah berarti eta mah nyiumna hukumna sunat. Bahkan Imam Mutawali Pak Asyaro teraswa isarah ya Imam Mutawali ila annahu kana sanyana ieu nyium tangan karena ningali haliah dunia haramun eta hukumna haram. Warwaina sareng ngariwayatkeun urang sadaya fi sunani Abi Daud dina Sunan Abi Daud Anjaro in katampi tijaro radhiyallahu anhu radhiya muga mikarido saha Allah Gusti Allah anhu ti ieu zaro. Alhamdulillah. Wa kana sareng kabuktian ieu zaro teh fi wafdi Abdul Qaisi eta delegasina atau utusan ti Abdul Qais. Qala nyarios ieu zaro Faja'alna terus we ngajadikeun urang sadaya natabadiru min rawahna gagancangan urang sadaya tina tutungganganana urang sadaya panakobala terus weh nyium urang sadaya yada nabi kana pananganana kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam warijlahu sareng sampeana kanjeng Nabi. Kultu nyarios kuring jari ari lapad jari tadi Imam Jari saya jari bizai kalawan make zai pi awalihi dina mimitina lapad jari waroi sareng make ro ba'dal alifi sabada alif ala labdi zaroi netepan kana lapad zaro alhan toti ini disebut ngaran zaro teh pedah eta lapad zaro teh jalma anu sok melak pepelakan sok jadi petani pepelakal arahan kota kana gandum. Jadi tukang petani tukang melak gandum wa ghairoha sareng salianti gandum. Jadi weh dinamian zaro. Jadi dina ieu riwayat saur zaro anjeunna urang sadaya ngajadikeun gagancangan urang sadaya dina tutunggangan nyamperkeun ka Kanjeng Nabi teras weh nyium kana panangan Kanjeng Nabi gitu. Ta eta hukumna meunang naon margina jelas junjunan urang sadaya mulia itunya itu sunat ka Kanjeng Nabi. Teraskeun warwaina sareng ngariwayatkeun urang sadaya pi sunani Abi Daud dina Sunan Abi Daud aidon deui an Ibnu Umar katampi ti Ibnu Umar radhiyallahu anhuma kisotan
kana hiji kisah qala nyarios ieu Ibnu Umar piha dina ieu kisah padanuna kadeukeutan urang sadaya yakni ngamaksad ieu Ibnu Umar minan nabiyyi ti kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam faqabbalna terus weh nyium urang sadaya yadahu kana panangan kanjeng Nabi. Jadi saur Ibnu Umar jadi nyarioskeun dina kisah anjeunna nyaketan jadi kasampeurkeun atau kacaketan ku kanjeng Nabi kana mian kacaketan ku kanjeng Nabi otomatis ya para sahabat caket sareng kanjeng Nabi nyium panangan kanjeng Nabi. Warwaina sareng ngareweatkeun urang sadaya entos wa amat takbilur rajuli jeung anapun ari nyiumna hiji lalaki khoda waladihi kana pipi anakna ieu rajul asogiri anu budak keneh budak leutik wa akhihi sareng dulurna rajul wa qublatu ghairi khodihi jeung nyium salian ti pipina ieu rajul ieu jalma min atrofihi tina pirang-pirang untuna ieu rajul wa nahwi jeung saumpamana ieu atrof ala wajhi syafaqati kana wajah anu syafaqah nu banget naon pikaresepeunana warahmati sareng deudeuh nyaah walutfi sareng lembut wa mahabbatil qarabati jeung banget sifat mahabbah sareng cinta kana sifat kerabatna pasunatun maka eta hukumna sunat. Jadi nyiumna hiji lalaki kana pipi budak leutik budak lalaki nu leutik keneh balita begitunya budak teh ka urang dicium karena naon nyiumna teh karena urang kadulur itunya dicium karena pipina teu naon itu hukumna bahkan hukumna teh sunat pasunatun eta hukumna sunat atawa nyium naonna tarangna geuning budak leutik gitu nah eta hukumna sunat karena urang resep deudeuh ka eta budak gitu. Kumaha lamun bapak-bapak geus kolot kieu duh aya budak ieu budak SMP. Tapi awewe deui. Atawa komo budak aliyah mah budak SMA. Ah dicium pipina ulah eta mah kok mau lain dulur aya nu di jalan neng ka dieu cenah urang cium ulah eta mah paharomun hukumna haram. Gitu. Teraskan wal ahadisu sareng ari pirang-pirang hadis pihi wal ahadisu sareng ari pirang-pirang hadis pihi dina masalah nyium pipi budak leutik kasiratun eta seueur sahihatun tur hadisna sahih masyhuratun tur masyhur wasawaun jeung eta sarwa bae alwaladu ari budak ada karuan eta lalaki wal unsa sareng budak awewe. Jadi hukumna hadis nerangkeun nyium budak leutik rek budak leutikna teh awewe atawa lalaki karena urang ningal kerabat tawa urang deudeuh ka budak leutik mah nyium pipina eta teu naon bahkan hukumna sunat. Biasa urang kan sok diulam naon diulam komo marasan gitunya syukuran gitu ngarah bungaheun duh dicium teu naon komo urang dulur masih dulur keneh nah itu tapi kade nyiumna urang keur budak leutik nu orok kudu ieu mah ulah bari ngarokok budak bari ngarokok nyium bari ditiup saseupna ulah kade bisi jadi penyakit keur budak. Teraskeun wa kadzalika jeung nya kitu deui kublatuhu ari nyiumna ieu rajul walada sadiqihi kabudak sobatna ieu rajul
wa ghairihi jeung salianti ya sodik min sigoril atpali nyatana ti pirang-pirang budak laleutik ulah leutikna bararudak ala hadal wajhi netepan kana ieu jalan nya kitu deui hukumna sunat meunang nyium budakna babaturan kitu nya urang boga sobat budak-budak keneh kitu nya umur balita lah taro budak balita dicium ku urang ieu budak karena komo dihareupeun nu jadi kolotna eta teu nanaon ngan dengan catatan nyiumna ulah make syahwat make syahwat mah teu meunang sok sanajan nyium budak wa amma takbilu sareng anapun ari nyium bisyahwati kalawan make syahwat paharamun maka eta hukumna haram bil ittifaqi kalawan ittifaq para ulama jadi teu meunang sok sanajan budak leutik heg ningali budak misalna budak awewe teh geulis siga budak urang Uzbekistan pan geulis tah urang Libanon wah umur 5 tahun teh matak siga boneka resep heg hayang nyium na teh urang karena syahwat itu nya resep saking ieu na eta mah teu meunang kumaha lamun nyiumna teu make syahwat lamun nyiumna teu make syahwat mah eta nyium budak leutik teu meunang tapi lamun nyium nini sok sanajan teu make syahwat haram sabab lain mah mahram sok sanajan teu make syahwat payahna itu teraskeun wasawaun jeung eta sarua deui fidalika dina itu masalah nyium al walidu ari nu jadi kolot wa ghairuhu sareng salianti walid nya kitu deui nyium leungeun kolot sorangan eta hukumna meunang bahkan hukumna sunat atawa nyium tak naon taarna kolot pipina kolot itu teu makruh bahkan hukumna sunat sabab anak kanu jadi kolot bal anadru balita ari ningali ilaihi ka ieu walid bisyahwati kalawan syahwat haramun eta hukumna haram bil ittifaqi kalawan ittifaq alal qaribi netepan kana kerabat wal aznabi sareng ka aznabi deungeun-deungeun tapi ningali na ka kolot heg misalna kolot teh geulis keneh mencrang keneh nu jadi indung teh heg make syahwat urang meureun budak nu teu normal kitu mah tah ningali kolot hukumna haram lamun make syahwat ngan biasana nu make syahwat meureunan biasana anak kanu jadi indung tere meureun boga bapak urang teh umur misalna geus 80 tahun ari kawin ka parawan nu umur 18 tahun urang anakna geus 35 tahun ka indung tere berarti sanapeun urang jadi ningali naon indung tere ge da dikawin ku bapak urang heg ningalina make syahwat sok sanajan ka indung eta hukumna haram kartos teraskeun warwaina sareng ngariwayatkeun urang sadaya fi sahih Bukhari dina kitab Sahihil Bukhari kitab Sahih 2 Al-Bukhari tegasna Imam Bukhari wa Muslimin sareng Imam Muslim dina kitab Bukhari Muslim an Abi Hurairah katam piti Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala nyarios Abi Hurairah qabbala nyium saha an-nabiyyu kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam al Hasana ka Sayyid Hasan bin Ali Hasan putrana Sayyidina Ali radhiya muga mikarido saallahu Gusti Allah anhumati Hasan sareng Sayyidina Ali wa ingdahu sareng eta tetep dicaketeun kanjeng Nabi al Aqra'u ari aya Aqra bin Habis al Ataimi nu bangsa Taimi Pakola teraswe nyarios sal Aqra'u Aqra inna li asyaratun minal walad cek eta Aqra jadi dina ieu hadis kitab Bukhari Muslim kanjeng Nabi kantos nyium ka incuna ka cucuna nyaeta Sayyid Hasan putra Sayyidina Ali Sayyidina Ali teh mantu kanjeng Rasul mantu kanjeng Rasul bojona Sayyidina Ali teh Siti Fatimah gaduh putra namina Sayyid Hasan taku kanjeng Nabi Sayyid Hasan teh dicium
bari nyiumna Kanjeng Nabi ka Said Hasan eta teh caketeun Akro bin Habis ningal ieu Akro sehingga Akro nyarios naroskeun ka Kanjeng Rasul nyarios ieu Akro saur Akro pakola teras we nyarios sal Akro inna li sanyana eta tetepikeun kuring asyaratun ari ngagaduhan 10 minal waladi ti putra tak baheula mah pala putra teh seueur itunya seueur pala putra teh kapungkur mah bahkan perintah Kanjeng Rasul ketika urang nikah teh diusahakeun milarian ti istrieun teh anu turunana renai itunya sabab supaya nyeueurkeun ka umat loba umat anu renai. Alhamdulillah pun biang keluarga besar di Cipongkor turunan ti Cijenuk itu pun biang teh putra nu pangalitna bungsu putra anu duka nu ka-11 duka ka-12 simkuring ge pun biang gaduh putra 10 itu matak keluarga besar ngan simkuring hoyong mah gaduh putra teh 14 ngan neme gaduh putra 5 mudah-mudahan we nami handai putrana saur ieu Akro sanyana kuring ngagaduhan putra teh 10 asyaratun minal walad ma qobal teu pernah nyium kuring minhum ti 10 budak ahadan ka seseorang oge saur Akro teh abdi mah gaduh putra teh 10 tapi teu kantos nyium budak nu 10 hiji oge can pernah dicium saur ieu Akro setelah naon santos ninggal junjunan Kanjeng Rasul nyium nu jadi incuna panadoro santos kitu terus we ngalirik ningal ilahi kaya Akro saha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu Akro nyarios kitu terus we direret ku Kanjeng Rasul kaya Akro sumakola teras ngadau Rasul saur Rasul man lam yarham la yurham man ari sing saja ma la yarham anu teu nyahyeun man la yurham maka moal pikannya ieu man tah kitu waleran sing saja ma anu teu nyaah ka budak maka ke ku budak moal pikannya matak urang pangna sunat meunang nyium ka budak komo budak sorangan berarti nembongkeun urang nyaah ka budak ke budak geus beuki gede teh karena urang nembongkeun nyaah ka budak ke budak bakal nyaaheun ka urang kanu jadi kolotna gitu mumpung budak keneh hari budak ayeuna budak geus SMP geus SMA mah ulah diciuman ke budak awewe gitu nya teu meunang bisi jadi fitnah artos mumpung budak keneh jadi tembongkeun rasa deudeuh urang nu jadi kolot kanu jadi anak komo kanu jadi incu mah nya karaos panginten utus garaduh incu nyaahna ka incu mah leuwih nyaah tibatan ka anak terus teh kan ka anak sorangan mah wani nyintreuk ka incu mah moal wani nyintreuk nya pajinya teu wani nyintreuk ka incu mah alhamdulillah sim kuring ieu kieu geus jadi aki ya geus boga incu ayeuna mah teraskeun ngan alhamdulillah jadi aki ngan ulah disebut 2 kali we disebut aki-aki warwaina sareng ngariwayatkeun urang sadaya fi sahihaihima dina kitab Sahih 2 tegasna kitab Bukhari Muslim an Aisyata katampi hadis di Siti Aisyah radhiyallahu anha qalat nyarios ieu Siti Aisyah qaddama nasun minal a'rab ala Rasulillah qaddama sumping sanasun jalma-jalma minal a'rab ti urang Arab ala Rasulillah ka Kanjeng Rasulillah sallallahu alaihi wasallam pakolu teras we nyararios ieu urang Arab ieu nas tuqabbiluna naha nyium aranjeun kabeh sibyanakum ka pirang-pirang budak aranjeun kabeh
Faqalu terus weh nyararios para sahabat naam sumuhun. Qalu nyararios deui ieu nas lakinna tatapina urang sadaya wallahi demi Allah ma taqabbala teu pernah nyium abdi sadaya. Faqala teras we ngadawuh saha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awa amlik naha ngamiliki awa amlik naha ngamilik kami saur Rasul ingkana lamun kabuktian sa Allahu taala Gusti Allah taala najaa et kana nyabut minkum ti aranjeun kabeh arrahmata kana rahmat hada ari ieu teh ari hada labdu ihda riwayati eta lapad salah sayina pirang-pirang riwayat bahwa ari hadate awiyun bi alfadin eta nu diriwayatkeun kalawan pirang-pirang lapan. Maksudna jadi dina kitab Bukhari Muslim katampi ti Siti Aisyah nyarioskeun bahwa aya nu sumping rombongan jalmi-jalmi ti urang Arab sumping ka Kanjeng Rasul. Sedengkeun di Kanjeng Rasul teh nuju seueur saha para sahabat. Tos sumping ya urang Arab nyararios urang Arab teh naroskeun ka para sahabat biasa tos ngariung kumpul naroskeun cek urang Arab teh tuqabbiluna sibyanakum naha aranjeun kabeh sok nyium ka anak aranjeun kabeh ngawaler para sahabat naam sok mun cek basa urang mah sok nyium. Tah begitu nguping waleran ti para sahabat jeung sahabat masuk nyium kapala putra ari urang Arab nas tadi rombongan qalu lakinna tetapi abdi sadaya cek urang Arab wallahi demi Allah mana kembala demi Allah kuring teu pernah nyium kanu jadi budak gitunya. Nah santos nguping gitu teras Rasul ngadauhkeun saur Rasul naha kami ngamilik lamun teh mah Allah nyabut ti aranjeun kabeh kana rahmat itu naha kumaha lamun teh mah urang teh geus naon ngamiliki sedengkeun ieu urang ngamiliki rahmat kanyaah ti Allah piraku rek dicabut kanyaah ti Allah terus teh pan urang teh kangaranan kabudak sadayana nyaah ulah sampai ieu kanyaah urang nu jadi kolot ka budak ulah sampai leungit dicabut ku Gusti Allah kantos matak isarah tidinya Kanjeng Rasul teh meunangna nu jadi kolot nyium ka budak nembongkeun kanyaahna nu jadi kolot kanu jadi budak. Warwaina sareng ngariwayatkeun urang sadaya fi Sahih Bukhari dina kitab Sahih Bukhari wa ghairihi sareng salian ti kitab Sahih Bukhari an Anas katampi ti Anas radhiyallahu anhu qala nyarios Anas akhoda nyanak saha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ibnahu kaputrana Kanjeng Rasul Ibrahim tegasna Said Ibrahim Pakobbala terasweh nyium Kanjeng Rasul hu ka ieu Said Ibrahim wasamma sareng ngambung-ngambung ieu Kanjeng Rasul hu ka ieu Said Ibrahim. Jadi saur ieu Anas bin Malik nyarioskeun bahwa Kanjeng Rasul mangku kaputrana nu nami Said Ibrahim. Ku Kanjeng Rasul ieu Said Ibrahim teh diciuman. Bahkan mun ieu disebut di amung teh. Jadi digadil-gadil ku pangumungna Kanjeng Rasul pan urang kitunya ka budak. Nah, ta eta teh henteu naon bahkan dicontohan ku Kanjeng Rasul. Teraskeun warwaina sareng ngariwayatkeun urang sadaya pi Sunani Abi Daud dina Sunan Abi Daud anil Baro katampi ti Baro an Azib bin Azib radhiyallahu anhuma qala nyarios ieu Al Baro dakhaltu lebat kuring ma Abi Bakrin sarta na Abi Bakar radhiyallahu anhu awalama kana mimitina perkara kodama anu sumping ieu Abu Bakar al Madinah ta ka Madinah. Paidan tadina nalika sumping pertama ka Madinah
Aisyah tu ari Siti Aisyah ibnatuhu tegasna putra nai Abu Bakar radhiya mugami karidos Allah Gusti Allah anha ka ieu Siti Aisyah mudtaji'atun eta nuju kulam nuju gogoleran qad asobat nyatakeuna haka Siti Aisyah naon huma gering panas tedamang panas Pa'ata terasumping haka Siti Aisyah sa Abu Bakrin Abu Bakar. Pakola terasu nyarios ya Abu Bakar, kaifa anti ya binti, kaifa eta kumaha anti ari anjeun ya bunay, hei anak king anak kuring. Wa qabbala sareng nyium Abu Bakar khaddaha kana pipina ye Siti Aisyah. Jadi kacarioskeun lebat ieu sahabat Al-Bara sarta Abu Bakar sumping angkat ka Madinah dina mimiti pertama sumping ka Madinah begitu sumping ka Madinah putrana Abu Bakar nyaeta Siti Aisyah ari Siti Aisyah teh istri saha istri Kanjeng Rasul begitu sumping ka Madinah dilongok ku Sayyidina Abu Bakar kalarsan Siti Aisyah teh nuju gogoleran dan nuju teu damang kirang sehat nuju haraneut tah kak nuju teu damang kirang sehat nuju panas sumping weh Abu Bakar ngalongok nu jadi putrana ka Siti Aisyah nuju gogoleran teras Sayyidina Abu Bakar teh patau Abu Bakar teras sumping teras maroskeun kana kayaan ieu Siti Aisyah kumaha anak king mencek basa urang mah bari dicium pipina ku Sayyidina Abu Bakar gitu kolot kanu jadi anak keur gering eta teh nembongkeun nyaahna dedeuna kolot kanu jadi anak menang nyium kolot kanu jadi anak warwaina teraskeun warwaina sareng ngariwayatkeun urang sadaya fi kutubi Tirmidzi dina pirang-pirang kitabna Imam Turmudi wan Nasai sareng Imam An-Nasai wa Ibnu Majahin sareng Imam Ibnu Majah bil asani di sahihati kalawan pirang-pirang sanad anu sahih an Sofwan bin Asal katampi hadis di Sofwan putrana Asal as-sahabi nu bangsa sahabat radhiya muga mikaridos Allah Gusti Allah anhu ti Sofwan wa asal ari lapad asal dipatil aini kalawan dipatahkeun aina wa tasdid di sini sareng ditasdidan sina dibaca asal itu al muhmalata ini nu teu make titik dua nana berarti dibaca asal qala nyarios ieu Sofwan qala geus ngomong saha Yahudiun urang Yahudi li sahibihi kabaladna Yahudi idhab kudu init anjeun bina sarta urang sadaya illa hadan nabi ka ieu nabi Pa'ataya teras we datang ieu Yahudi jeung sobatna Rasulullah ka Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasa'ala terus we naroskeun ieu Yahudi jeung sobatna ka Kanjeng Rasul antis ayatin tina salapan pirang-pirang ayat bayinatin anu bayinah nu geus jelas pada karo teras nyarioskeun Kanjeng Nabi al hadis kana hadis ila qaulihi dugi ka kendauhan Kanjeng Nabi faqabbalu yaddahu wa rijlahu faqabbalu terus we kudu nyium aranjeun kabeh yaddahu kana panangan Kanjeng Nabi warijlahu sarang sampean Kanjeng Nabi waqala sareng ngaromong ieu Yahudi jeung sobatna nashadu nyaksikeun abdi sadaya annaka kana sanyana anjeun nabiun eta nabi maksudna dina ieu hadis katampi ti asal nyarioskeun
bahwa pernah aya nu ngomong seorang Yahudi ngomong kabaladna. Yahudi ngomong kabaladna, wayahna idhab bina ilahadan nabi, kudu init anjeun babarengan jeung urang duaan init ka ieu nabi cenah. Gancangna carita ya Yahudi jeung sobatna teh init teh datang sumping ka Kanjeng Rasul. Terus we Yahudi teh naroskeun ka Kanjeng Nabi nanyakeun masalah salapan pirang-pirang ayat bayinah. Terus we ku Kanjeng Nabi diwaler, teras Nabi teh ngaoskeun macakeun kana hadis dugi ka kendauhan Kanjeng Nabi, faqabbalu yadahu warizlahu, pek aranjeun nyium aranjeun kabeh kana leungeunna ieu Kanjeng Nabi sareng sampean Kanjeng Nabi. Tah terus we ieu dua Yahudi teh maca syahadat itu bari annaka nabiun, ngaku bahwa Kanjeng Nabi teh seorang nabi, bahkan seorang rasul. Warwaina fi sunani Abi Dauda, sakitu panginten kitab Adkar An-Nawawi, mudah-mudahan aya manfaatna khusus kanggo sim kuring nu ngadugikeunna umumna kanggo hadirin anu ngupingkeunna. Mangga urang tutup sasarangan kudu majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.